Jadi lamun waliullah masih kene kabongbroy ku karomah terhijab turunnya. Masa sih sesep ka karomah? Cak Allah teh karomah mah sakadar pamere aing. Ulah kabita ku karomah ka aing bae. Tapi wali mah geus kuat deui. Moal aya nu kabongbroy ku karomah wali. Ngan imamun aya nu kabongbroy berarti turun derajat. Kos urang mah lamun nyaritakeun wali teh resep teh nyaritakeun karomahna. Ketika daun dicekel jadi duit, nah eta resep tah. Mantep jasa. Ketika urang deuk ka Mekah salengkah, ieu resep jasa ieu, mantep jasa ieu. Masya Allah. Ketika di dalam di bumi aya emas, iya resep urang mah kitu bae dulu. Kitu bae urang mah. Ketika hujan gede, minta ka Allah ulah kahujanan, bisa wali mah eta resepna. Ketika urang nyaritakeun wali mah tilok dahar, tilok minum. Bung. Ketika peuting tilok sare wali mah mentang mata maca Quran zikirnya nama di jam 9 datang ka subuh cara Imam Hanafi. Teu hayang nyaritakeun be karomahna aing resep urang mata teu jadi urang teu jadi resep kana kos kituna resep kana kos kituna mata jol bae engke aya dukun bisa napak sancang urang resep dianggap wali. Dia orang meresep kana kos kituna. Lamun urang resep kana ibadahna ketika aya jelema bisa napak sancang, bisa hiber, tapi teu gadeuleu salatna. Teu hayang mah kos kitu mah. Nu bisa hiber mah ambalaya, teu gadeuleu salatna teu hayang. Di mana sih anu ambalaya nu hiber? Manuk. Beres geus. Gitu geus. Aya jelema. Kemudian kitu teu dahar-dahar, tapi teu gadeuleu salatna. Teu ngadahar sangu teu kadeuleu salat ahli Allah teu aneh berarti teu ngadahar sangu atuh amal aya di Amerika mah jangan ngadahar roti. Oh iya bener oge tuh kan. Lamun kabongbroy ku sekarang itu katipu. Nah madak ulah kabon deuleu mah salatna deuleu mah puasana deuleu mah ngazakatna deuleu mah tahajudna deuleu mah sedekahna deuleu mah duhana kakarak ta eta nu ku urang kudu dideuleu mah. Adapun kamonesan-kamonesanan ulah pati dideuleu akibat neuleu kamonesan dukun dianggap wali. Dukun dianggap wali ulah urang mah mones-monesan kos kitu ulah kos dideuleu pokona urang mah neuleu ibadahna titik geus beres. Ya Allah, ulah sok kabongbroy, kahijab. Karomah merupakan head nalaki. Lamun awewe keur head, lain mikiran ibadah, mikiran metakeun diri. Ulah supaya bocor kumaha. Ieu head aib, maka neangan ambet. Kuari mah lain ambet. Naon ngaranna paranti nutupan bobogaan abeh ulah bocor. Naon ngaranna pempes mah paranti budak. Pan sia nyaho jualan meureun. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fiqhul hadis. Utawi kang awaliku mansya isa pamaniku sya kersa layakuna poyentah orananaan biwajihihi kudedeb kalawan wajah siman ayu asarin pondin ditapak yaumal kiamati ing dalam dina kiamat fal ya'iffa 'anis su'al maka becik ngaraksa man saking jajal. Saha jalma nu bikahayang beungeutna ulah aya
tapak-tapak ulah aya kitu bisul-bisul ulah aya tatu jaga di poe kiamat maka jagalah kuaritina unta enta jelema nu menta beungeut nang ke bakal rodek lain kajian-kajian saha sok kajut teu ngarasa tawi kang kapindhona iku sualu sultanil haraja fi tawi anjaluk ing raja ing pamarentah iku ora dosa iku maujud ing dalam suat lianahu innama yas'aluhum min haqqihim fi baitil nasatuhuna kalakuan iku angin pastine anjaluk ieu si wong ing sultan saking hak wong ing dalam baitil lantaran urang boga hak di baitil mal komo kiai dina perjuanganna perlu diperhitungkeun aya hak di baitul mal ngan baitul malna eueuh aya ge uang partai Siti Fudolia anggap baitul mal enak aya waduh utawi kang kaping 3 ada mulharaj bisual iku oranana dosa ing dalam jajaluk lil amri daruri alladzi la manasa fi karena perkara kang bangsa daruri kang oranana katentuan iku maujud minhu saking lain katahamulihi dayanan kaya nanggunge wong ing utang li islahi zatil bait narahmatutaken ingkang anduene pacogregat aya 2 kelompok ribut perlu dibayar hutang nu diributkeun urusan-urusan hutang demi kemaslahatan maka kurang nyokot di baitul mal eueuh masalah awa sabatu atawa ngenani huing wong faqatun syadidatun susah fakir kang sanget lantaran boga pamajikan boga anak digawe ora dagang ora ya wis lah jajalu ora apa-apa ge dan ampura deh ya cuman ditanya mengapa sira ora gawe sira tenaga duwe ge wih ora gawe mengkonon sira premen awasaba maluhu jayatan atau ngenani apa hartanya si wong ingkang binasa tawa hartana terbinasa eueuh deui iwal ti kudu menta eueuh masalah malhuzatu ahaditsul bab dalat ala mayati utai pirang-pirang hadis dalam bab iku nuduhkeun ieu hadis ing atas sebarang kang bakal teu kiamat hiji jawazu ikhtisaril hadis tawi kang awal iku ngaringkes hadis bizikril maqsudi al munasibil bab kalawan nutur kang den sejak kang munasabahan kadue bab teu masalah hadis cokot urang intisarina tabarruul mar'ati bimali haduna idzi zaujiha
lan wenang gawe karena Allah wong wadon kalawan hartane mar'ah ale ora izin rabi ne mar'ah pamajikan kan boga duit menang pamere salakina mun salakina sok mere aya salaki tilok mere contohna kiai sok aju sari sieun dicontohan nah duit pamajikan ditabarukeun pake sodako tanpa bebeja ka salaki oh masalah cuman jarang kos gitu mah jarang pamajikan mah dibere duit dikumpulkeun wayah balanja menta ka salaki aya kepentingan menta ka salaki padahal mah eta kan dibere duit teh jang dapur tapi pamajikan mah pinter kode waya balanja kudu ti salaki waya bura bere kudu ti salaki duitnya nama eta mah di ditu di Vietnam utawi kang kaping dua iku alihi suangga gerehi alal adli hingga tasadil disek-sekan dititah adil bisa-bisa na kudu bisa kerahkeun saadil-adil wa ului manzilatil imamil adil indallah wa ululan dukur pangkat imam kang adil munggu Allah nomor selanjutnya ulah dikira lurah nu adil camat nu adil bupati nu adil luhur munggu Allah nganteangan coba nu adil aya apa tinggal rarasaan baik aya apa ibadatullah biqahrin nafsi lan anggagerehi ing atase ibadah ing Allah kalawan maksa nafsu ibadah dihalangan ku nafsu ja ibadah ge ku nafsu mate jadi ibadah kuduna berlawanan jeung nafsu urang salat embung sebenarnya mah salat paksa ku urang aya urang giat hayang salat malah berjamaah lantaran di jalan sok aya nu neuleuh aja ka mana salatnya hayang dikitukeun tah teu jadi ibadah malah jadi seuneun neraka lain masyaallah mikir oh hayang disebut bahwa mengaji mah bu salatna berjamaah bae getol jasa kolot-kolot dah yang dikitu-kitu tah ya jasa kita resep nafsu teh dikitu-kitu eueuh nanaon masyaallah cirina di mana loba jelema salatna teu eureun-eureun lamun eueuh jelema bae teu salat mun loba jelema beuh sedekahna pohara jasa ieu timah hajinya timah haji lamun eueuh jelema mah dipenta ge teu mere eta lah kenyataan aslina kos kitu eueuh naon eta mah kos kitu du batak di mana urang boga duit kemudian aya anu menta urang dibere atawa urang na mere teu aneh lantaran eta mah akur jeung nafsu komo aju mere yatim mah maksudna mah yatim lain deui justru nu hebat mah ketika urang teu boga duit urang pas-pasan tapi urang masih keneh siap sedekah ieu nu pait urang sehat kemudian hudang tahajud teu aneh tapi urang dibere gering masih keneh hudang tahajud nah ieu masyaallah urang gering masih keneh daek ngaji pohara jasa sehat mah ngaji teu aneh gering masih keneh ngaji
hayang disebut bu tambah gering ge ngaji bae nanaon pokoknya aya kene makhlukan nanaon hiji lempeng Allah Masya Allah wa khurujian malupatiha lan betune nafsu saking kang den demeni dening nafsu ulah make nutur-nutur karasep nafsu wa hamliha 'alal mujahadati lan nanggunge nafsu ingat sakehe mujahadah perang berdawam ala dzalik lan langgeng ingat mujahadah ingat mangkono mujahadah hese merangan nafsu babari ngomongna tetapi ngalaksanakeunana mun babari ge meureun jara disolihin jara diwali ku hesekna masyaallah merangan nafsu teh lain lalaga per detik per menit per jam per hari urang perang jeung nafsu poe ieu urang eleh isuk menang poe ieu menang isuk eleh kitu bae ku nafsu ya Allah poe ieu urang menang salat lurus ka Allah qobliyah badiah lurus ka Allah sedekah lurus ka Allah isuk bae mulai ngolembar deui ka makhluk mun kurang-kurang nama urang merangan nafsu jeung ngariadohan nafsu hampir-hampir urang eleh bae ku nafsu ma kuati syahwatin nafsi sumertane kuat sakehe syahwat nafsu di zaman syabab ing dalam zaman anom kolot mah ibadah wajar sebab rarasaan lagi geus tereh ka kuburan tapi budak ngora daek ngaji daek ibadah masyaallah luar biasa kolot mengaji ya dibayarna hiji tetap hiji bae tapi budak ngora dibayar 1 juta atuh wajar kolot mengaji ge lantaran hiji pikiranana geus deukeut ka kuburan 2 sanajan di imah ge pagawean 3 andai kata di imah 2 anjeun pamajikan ge geus moal sosonoan lantaran geus teu kuatna naon sanajan diome capek nu ngome eueuh nanaonna mentek atuh kolot ngaranna cek teh geus gawe mending ngaji tah eta leutik pagawe ganjaran gawe lah aing mending ngaji ai budak ngora mapan masyaallah deuk ka mamana ge atuh keur meujeun ngora deuk ka karang bolong kesempatan luar biasa aya fasilitas aya tapi di perangan ngaji deuk maksiat awewe aya nu ngajakan diajakan jak keur meujeun ngora yuk urang ka karang bolong we jurig siang ngaji eta budak ngora sorga nu pasti bohara nu kolot mah teu deuk sanu ngajak deuk sanu ngajak paling kuntilanak atuh jurig ngaku-ngaku jurig ngarupa nu kolot teh jurig tilok aya jurig ngarupa budak ngora al-hubu fillah demen ing dalam Allah artina al-hisu ala hubbi fillah dan gegerehi ingat demen ing dalam Allah ulah aya resep kadua salian ti Allah hiji be Allah tak aya bahasa bertauhid hiji Allah hiji bertauhid Allah 2 musyrik 3 indah orang boga pamajikan 3 pan jadi kali ngagilakna tuh masyaallah wa bayani uzmi fadli lan anggegerehi ingat sembertelakeun agung fadl Allah kurnia Allah wa annahu sababun fi nailil fawzil azim minal malikil karim lan satuhune hubbu fillah
iku sabab ing dalem merkoleh ing kabagjaan kang agung saking pangeran kang mulya. Supaya cinta ka Allah bae hiji coba kumaha usahakeun renung-renung coba di jero hate ulah aya kadua resep salian ti Allah. Urang makan maraka cabang deuleu mobil nu anyar anu lampuna nongtot teh geus langsung kahayal deui. Aduh mobil aing tinggalin jakeun. Nu aing mah masih gene rata hayang nu nongtot. Dipikir ku urang Allah leungit Allah di hate. Jadi eleh ku nongtot. Ku nongtot. Gusti Allah. Nilai awewe aduh udah lain deui ayeuna mah. Insyaallah bibirna bareureum. Eleh Allah. Deuleu pakaian, deuleu wah macem-macem. Urang nganggap aya mulya salian ti Allah, berarti urang teu boga martabat ku Allah. Lamun geus eueuh anggapan mulya terhadap dunia, eueuh derajat terhadap dunia jeung makhluk hiji be Allah kara. Jadi teu kudu nitah ka batur aing boga derajat apa henteu ukur ku sorangan. Nganggap henteu kasalian Allah bagus, nganggap henteu kasalian Allah mulia, masyaallah. Katalah nu hese. Diuji di zaman kitu Harun ar-Rasyid. Sababaraha jelema ngaku-ngaku kiai, ngaku-ngaku wali, ngaku-ngaku jelema hebat. Diuji raja. Cek raja ieu naon ieu? Mutiara. Sabaraha hargana? Beuh, cakabehan. Ieu mah mutiara lain lalagaan, namun dijual sabelah negara kabeuli. Masyaallah. Memang benar ieu mutiara mah. Panggil kiai. Kade. Made dikiai-kiaikan ku masyarakat sumuhun. Lantaran maneh boga ilmu kan leres. Ieu naon? Mutiara. Menurut maneh ieu mahal? Mahal. Lain lalaga. Hancurkeun coba tadi hari. Prek-prek. Ih, hook jadiana ulah tuan raja. Ah, geus nyingkir. Tuan ieu cek raja. Coba itu tuh mengaku-ngaku wali coba Fendi ieu naon ieu? Woi mutiara tuan raja. Lamun dipake di awewe bagus, lain bagus-bagus deui. Pohara jasa. Malah mah bikeun bae ka abdi jang pamajikan abdi. Ya. Kumaha ieu lamun dipek-pek ku maneh siap ulah mendingan jang abdi bae. Sia mengaku wali ongko. Eueuh. Coba Habib Rozak. Aduh. Ulah tuan raja jangan. Sayang deh. Udah mendingan buat saya aja lah, bisa kawin lagi kan saya. Waduh. Ya enggak ada apa-apanya. Setelah dicek menterina, gawana, yaina, walina, eueuh nilai. Kabeh nganggap mutiara mahal. Aya pamajikan tuan raja hideung nusok dicaci maki ku kabehan raja eta pamajikan nu hideung kok dibawa-bawa. Jaca kami mah tuan raja mah teu layak dibawa eta pamajikan anu hideung kos kitu. Jak kami mah embung jak nyana. Tetapi pamajikanna tita kaharep. Neng hareup. Kumaha cek neng ieu mutiara? Lah sapira mutiara. Insyaallah. Cak kabehan teh eta neng teu nganggap ulang. Nganggap keneh kasalaki ulang. Waduh. Cacak-cacak. Kaula ieu
dititah ku salaki naon bae ulama siap cek tuan raja coba teundeun eta mutiara di hareup pek siap dipek ku jana kabeh ngajawab aduh pek jager tuh ditanya neng kunaon eta make jeung wani meprek hiji kula mah dititah ku salaki kula mah lamun dititah ku salaki dititah naon bae ulah-ulah dititah meprek eta anu ku kula teu dianggap di jero hate kula mah hiji bae Allah teu nilai munggu kaula kula mah dititah meprek teh siap boro-boro titah meprek kita sataranjang ku salaki dae nonggeng dae kakaraku paingan dibawa ku tuan raja horeng pemajikan teh teu sambarangan horenganan hideung teh kulitna hatena mah horeng cekas dibanding jeung Kiai Pendi cekas beungeut hideung hate tuh dicek letak kiai anu ahli Allah mah sok ngetes lalaunan teu kanyawa teu kanyawa da teu aya ngetes oh sakitu oh sakit geus dik mere ilmu teh gampang dites hayang mah kabeh ge hayang ngan dites tek naon dites tek gitulah tentang ilmu batin lamun masih kene nganggap keurusan mutiara dianggap mutiara mulia moal jadi wali kajen hukum sebab kepikiranana hayang meraih mutiara hayang neangan mutiara kumaha bae carana dibeli mun boga duit teangan puasa belah dituna sugan anu mere deres mutiara mah berkat masih dianggap mulia ku sebab teu benang berkat ribut nyana jeung baris nyana oh ribut kunaon eta ribut berkat aing ku nyana embung emang ngadenge kos kitu teh jariji ngadenge shadaqatus sir wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waliyu lahu alfu maqamin maqautaiwan. Kutatau kade wali utai seribu maqam maulahu babul karamat. Kawa ikut tetap kade wali utawi lawang sakeh karama manjaza minan nalal baki. Sabaman iku ngaliwat yaman saking karamat maka merkoleh yaman ingkang karim. Wila wa ilam yajuz fala yana. Kama gala baduhum kaya ngucap sapa setengah ulama. Kadarin bisa diharkahi karomatun karodnadin bahasa Persia lain bahasa Arab barandawalis karomatin karodanid bahasa Persia ya saya tawi aling-aling bisa tika jembaran harkahin pangkat iku karomatun sake karomat kang den regedan dening ahline maka adohna tepi sira ing sake karomat kar danadin kang den regdan dening ahline masyaallah lamun urang ka Iran di Iran bahasana bahasa ieu urang di Iran kaget ningali jelema nazoman bari nyekelan bari meupuhan dada ieu bahasa da kos eta
teu kaharti kurang bareng tenget-tenget lain bahasa Arab, bahasa Persia. Hese bahasa Persia. Bahasa teh di urang nu jarang Persia, Yunani. Sedengkeun juarago filsafat adalah orang Yunani jeung orang Persia. Plato, Aristoteles orang Yunani. Nyanalah anu ngamimitian nyieun ilmu filsafat. Wow, memeh Imam Ghazali muncul nu dipake anggaran Aristoteles, Plato. Kemudian orang Persia anu ku Kangjeng Nabi di alam, salah satu orang Iran anu ketika perang Khandaq nyana mempunyai ide luar biasa sehingga boga ide ngagali parit, ialah saha? Salman Al-Farisi. Persia, Al-Farisi itu Persia. Cek Kangjeng Nabi orang Persia, lamun teh amah manehanana berpikir bisa naik ka luhur langit. Langit kahiji kadua katilu kaopat katujuh bisa kahibran ku orang Persia. Lain lalagaan. Berarti jago orang Persia. Pemikiranana Imam Ghazali orang Iran. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang Iran. Orang Iran mantak Jelan itu perbatasan antara Baghdad jeung Iran. Jadi Jelan mantak dibawa jalanna lantaran lain orang Baghdad. Abdul Qadir henteu Al-Baghdadi tapi Al-Jailani. Baru lain lagalong Persia, Masya Allah. Eueuh dina kitab Fendi Al-Fondoki. Eueuh. Masya Allah. Masya Allah. Iya, orang Iran Persia Pak. Karangan-karangan ulama Persia. Urang di Iran aya kuburan seorang sahabat. Ialah kitu seorang sahabat anu ka Persia kaditu itu Salim. Kemudian itu Sayyidina Husain Karbala, brilian otak di Persia. Sayyidina Ali tungtung Baghdad, setik deui ka Iran. Baru di darar itu pernah jadi gubernur di Baghdad Sayyidina Ali. Menghadapi orang Persia paling sulit. Kuari Iran kamu tahiranana nyieun senjata leuwih tibatan Amerika. Ajunya nama nyieun bom di ngaranan Ali, di ngaranan Husain, di ngaranan Hasan. Eta nu ngaran Ali kuari lamun disetar ti Iran ke Amerika datang tinggal dipencet knop set ajur Amerika. Iran lain dalagan eta otakna pohara jas. Masyaallah. Mata kuari teh eureun-eureun peperangan teh Amerika Islam digendeng Iran ku Amerika ulah sampai jadi musuh bahaya. Peperangan Yaman di jerona aya Iran dan lain-lain sebagainya. Ya Iran pohara ieu. Aduh, lain lalagaan. Aya bahasa ada bahasa Persia.
Jadi lamun waliullah masih kene kabombroy ku karomah terhijab turunnya. Masa sih resep ka karomah? Cak Allah teh karomah mah sakadar pamere aing. Ulah kabita ku karomah ka aing bae. Tapi wali mah geus kuat deui. Malah aya nu kabombroy ku karomah wali. Ngan imamun aya nu kabombroy berarti turun derajat. Kos urang mah lamun nyaritakeun wali teh resep teh nyaritakeun karomahna. Ketika daun dicekel jadi duit, nah eta resep tah. Mantep jasa. Ketika urang di Mekah salengkah, ieu resep jasa ieu. Mantep jasa ieu. Masya Allah. Ketika di deule di bumi aya emas, ieu resep urang mah kitu bae dulu. Gitu bae urang mah. Ketika hujan gede, minta ka Allah ulah kahujanan, bisa wali mah eta resepna. Ketika urang nyaritakeun wali mah tilok dahar, tilok minum. Bung. Ketika peuting tilok sare wali mah mentang mata maca Quran zikirnya nama di jam 9 datang ka subuh cara Imam Hanafi. Teu hayang. Nyaritakeun be karomahna aing resep. Urang mata teu jadi urang. Teu jadi resep-resepna kana kos kituna. Resep kana kos kituna mata jol bae engke aya dukun bisa napak sancang urang resep dianggap wali. Dia urang resep kana kos kituna. Lamun urang resep kana ibadahna ketika aya jelema bisa napak sancang, bisa hiber tapi teu gadeuleu salatna. Teu hayang mah kos kitu mah. Nu bisa hiber mah ambalaya, itu kada salat teh hayang. Di mana sih anu ambalaya nu hiber? Manuk. Beres geus. Gitu geus. Aya jelema. Kemudian kitu teu dahar-dahar, tapi teu kadeuleu salatna. Teu ngadahar sangu. Teu kadeuleu salat. Ahli Allah. Teu aneh. Berarti teu ngadahar sangu. Atuh ambalaya. Di Amerika mah jangan ngadahar roti. Oge tuh kan. Lamun urang kebongbroy ku sekarang itu katipu. Nah, madak ulah kabon deuleu mah salatna, deuleu mah puasana, deuleu mah ngazakatna, deuleu mah tahajudna, deuleu mah sedekahna, deuleu mah duhana. Kakarak ta eta nu ku urang kudu dideuleu mah. Adapun kamonesan ulah pati dideuleu. Akibat neuleu kamonesan dukun dianggap wali. Dukun dianggap wali. Ulah urang mah. Mones-monesan kos kitu ulah kos dideuleu pokona urang mah neuleu ibadahna titik geus beres. Ya Allah. Ulah sakabongbroy, kahijab. Karomah merupakan head nalaki. Lamun awewe keur head lain mikiran ibadah, mikiran metakeun diri. Ulah supaya bocor kumaha. Ieu head aib. Maka neangan ambet. Kuari mah lain ambet. Naon ngaranna? Paranti nutupan bobogaan. Abeh ulah bocor. Naon ngaranna? Pempes mah paranti budak. Pan sia nyaho jualan meureun. Tuh. Nah, lamun awewe pemikiran diri kumaha ka Allah, mikiran aib supaya ulah kanyahoan. Sibuk per jamna ngaganti softtek. Kitu keneh lalaki. Kitu keneh karomah merupakan satu head bagi rijal teh wali. Jadi sibuk nyana lamun boga karomah engkena sibuk metak-metakeun karomah ujung-ujungna lain ka Allah kabomroy ku karomah. Fal waliyu lahu alfu maqam, wali ngabogaan 1000 makom. Makom pertama adalah karomah. Jelema nu bisa ngaliwatan karomah bakal naik terus datang ke 1000 makom.
Jadi wali teh kumaha marukan ya Allah ya Rabb. Tapi lamun urang geus aya di jajaran wali urang karasa engke di dieu hayang naik kumaha carana hayang naik kumaha carana lamun urang encan bisa ikhlas capek tapi lamun geus dibere ikhlas lantaran urang dibere ikhlas teh engke dibere kaindahan indah amis lazat ketika henteu ikhlas teh ceuri sebab naon ibadah teu lazat sebab kalazatan eta teh eueuh tanding geus nyana berusaha supaya lazat supaya nikmat supaya lazat supaya nikmat terasa didelekeun ku Allah terasa dikanyahokeun ku Allah seluruh maujudat mungkinat langit jeung eusina bumi jeung eusina kabeh kayahoan ku Allah ta'alluq ilmu Allah kana wujud berarti urang kasorot ku ilmu Allah aya kata'alluqan di mana bae keur kumaha bae ketika eta teh nyambung jeung Allah karasa lazatna duh nangtung aya ilmu Allah dieu ilmu Allah ngomong aya dieu kicep ilmu Allah urang babarengan jeung ilmu Allah eta makan bahasa ilmu Allah teh kan sifat memual kaluar zat berarti urang asa bareng jeung Allah bareng jeung nu sugih bagi urang bangga atuh kumaha bareng jeung Allah bareng jeung nu kasep bagi urang bangga atuh kumaha jeung Allah bareng jeung nu geulis bagi nu padaratan atuh kumaha jeung Allah sia mah asal ngomong geulis be Allah leungit wa illa bala namun urang teu bisa ngaliwatan tina karomah moal memperoleh derajat kama gola baduhum kadarin hahalang kajembaran pangkat kawalian eta adalah karomah teh ngahalangan kana kajembaran pangkat kawalian anu dijadikeun kaijidan ku ahli Allah ku ahli karomah bu ahli karomah dibere karomah teh unjukan ka Gusti Allah Gusti cabut sakumaha Tuan Syekh Abdul Qadir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika aya jelema nyebut nyana henteu boga wudu kapan acak-acakan awakna lamun nyebut Tuan Syekh Abdul Qadir nyana henteu boga wudu geus acak-acakan awakna nyana langsung minta ka Gusti cabut Gusti karomah ieu ulah ketika masjid maghrib katingali ku Tuan Syekh Abdul Qadir tunjukkan ka Gusti cabut Gusti pan abdi mah lain rasul cabut ku Gusti ketika manehanana bisa napak sancang menta ka Gusti dicabut cabut adapun kabelanian dibere ceurik Tuan saya ge embung sabenerna mah tetapi aya nu dicabut langsung aya anu ditetepkeun oh eta mah urusan Allah Tuhan saya nama teu embungeun nya mah abdi mah hayang sareng Gusti bae urang mah Allahna eueuh hayang ka rumah entak ngadahar pelor we urang mah ka Cisoka hayang boga karomah aduh nu mantap randaulis maka jauhan netepan anjeun netepan jauh anjeun kana karomah piceun cara kurang mah karomah anu diregedan dipake kambung ku ahlina yakni ku wali jauhan ulah hayang karomah urang ibadah ka Allah teh urang hayang ulah hayang timbul karomah ulah hayang deukeut ka Allah hayang makin deukeut ka Allah ulah hayang karomah ih masyaallah ulah hayang karomah ka Allah madak urang lamun geus ka Allah istiqomah al-istiqamah khairun min alfi karamah lamun urang geus istiqamah ibadah ka Allah lazat indah leuwih bagus tibatan 1000 karamah nanaonan karamah saya urang mah ulah make jeung hayang karamah ulah ngomong je aing ibadah geus kebal tapi hujan kehujanan keneh ja aing azana ibadah kurang kumaha ieu ka Gusti Allah tapi aing nyekel apel ja apel bae pan ai wali mah mun apel dicekel gitu hayang jadi emas kok aing mah jadi malah buruk aduh Gusti Allah doaku nah ulah dipake ka hayang karomah engke jol-jolan sorangan urang ge ceurik lamun dibere karomah teh ceurik karomah nu pertama teh ya engke urang
teu karasa waktu teh tah. Urang lamun ku Allah dibere heulanan, lalaunan engke dibere. Urang teh teu karasa mun ti jam 12 atau jam 1. Set teu karasa jol-jol subuh bae. Orenganan urang nundutan. Sugan teh karomah orang ngacai. Engke dibere. Jadi lamun urang nyaritakeun si Sina Abu Bakar Siddiq unggal rakaat satamatan, masyaallah. Lamun keur tadarusda beurang satamatan penting satamatan moal kaharti ku urang. Lantaran dipaksakeun ge ku urang moal ka udag. Sebabnya nama geus di luar zaman, di luar makan. Sebab asa paparangan jeung Allah. Kan urang lamun jadi wali, urang teu boga rasa di zaman, teu boga rasa di makan, barengna jeung Allah. Ayana makan teh ya jeung zaman eta bahkan perasaan syariat. Pan Allah mah teu ka zamanan, teu ka makanan. Bigiri makanin wala zamani. Sebab naon? Atuh pan zaman mah puteran panon poe. Ti miti isuk-isuk datang ka magrib panon poe, ayana jadi beurang. Begitu panon poe nyilem ka jero jadi peuting. Padahal mah eta mah tempat mah eta keneh berputerna panon poe. Ai panon poe mah pan makhluk Allah. Ai makhluk Allah mah pan lain Allah. Allah mah mukhalafal lil hawadits. Ketika urang geus aya di darajat eta, urang teh geus teu melu. Contohna model eta para aulia Allah maca Quran sajam tamat. Teu kaharti, moal kaharti. Contoh deui, Ki Hairun anu sok didongengkeun bebeja ka pamajikanna. Begitu ndek ka kamar, wah kotok. Dikdaonkeun ieu opor. Ieu siapa? Nyana asup ka kamar. Nyana asup ka kamar zikir set. Atuh kapan di dinya eta geus diturup saji pamajikanna ieu si kumaha ieu? Ieu kumaha ieu? Waduh atuh di dalar ku nyana ku anak kabeh. Geus 3 poe kaluar. Bebeja, mana opor? Heuy. Ieu nayakeun opor kumaha emang ieu jam sabaraha jeung poe naon? Nyana ge kaget. Oh, kahara 3 poe. Kan teu salah berarti 3 poe. Ieu lah wali Allah. Tah, lamun urang nyaritakeun makan kuari waliullah lain saeutik jelema anu ti Indonesia ka Mekah ngan sakiceuk. Eta dikubahakeun eta nagara disebut ilmu toy, luar daripada biasa, deket Mekah. Lamun Kangjeng Nabi Rasul ngaranna ditinggalikeun masyrik jeung magrib. Tahun-tahunna ditinggalikeun, poe-poena ditinggalikeun, jam-jamna ditinggalikeun. Samemeh Kangjeng Nabi ka ditu ditinggalikeun, santas Kangjeng Nabi datang ka kiamat ditinggalikeun, mata Kangjeng Nabi apaleun bakal loba waladu zina, bakal loba jelema nu nginuman, bakal loba nu maling, bakal loba jeung kadzaliman dideleukeun ku Gusti Allah. Dunia tek atuh Rasul mah. Tapi ieu mah waliullah anu bisa ditinggalikeun. Aya waliullah nu bisa ditinggalikeun dibere ningali Lauhil Mahfuz ku Gusti Allah. Barang dideuleu, oh Lauhil Mahfuz. Ieu Haji Pendi, sakedeung deui. Ya Allah ya Rabb, dikubaca bae lalakonna. Masyaallah karim. Urang lamun jaritakeun kos kitu di luar dunia syariat. Jongsrong hate urang sebab ruhani urang mah suci. Ketika nyaritakeun kesucian rindu roh urang sebab roh urang makan wau jeung Allah. Ketika di alam arwah alastu birabbikum qalu bala syahidna wau ka Allah sebab buka lama jeung Allah. Kuari kok urang teu wau jeung Allah lantaran kuari urang teh dibere perwatakan, urang teu bisa merangan watek. Mata dibere watek resep neuleus susu eta gahala. Normal sia mah. Oh, resep dibere deuleu geulis da ieu. Ceuli resep ngadenge begadang jangan begadang eta. Mandak oma ulah kena jadi presiden. Andai kata idaman lolos, partaina tetap urang ulah jadi presiden. Sebab engke urang dilarang begadang.
Aduh. Nah, iyalah. Ulah resep ka karomah. Yicin karomah. Geus urang ibadah ka Gusti Allah, riyadhah, mujahadah. Al-fasul tsani wallahu a'lam.